Dadah, dadah. Dadah, dadah. Saya mangga kelebat. Punten. Mangga. Sok. Saralik. Aya naon dongkap ka dieu teh, aya kepentingan naon? Kami teh nu tikidul Pak, aya peryogi jangan diwatasan ku rancangan kitu tah. Oh, gitu. Mun ka dieu cike barang dongkap ka Abah ka dieu. Oh. Mohon. Hoyong ieu, hoyong kaya merenya, yang sugih. Tah kitu nya Pak. Oh, ada setelah anu nu dongkap ka dieu pasti eta nu ditujuna. Mohon. Tah. Abdi bade narosnya nu gaduh niat tah, nu gaduh paniatanana saha istrina atau napi pamegetna Nya duana Bah ya teh da suami istri. anu janten pelakuna teh bade saha gitu. Saya nama wayana teh mama baru jadi pelakuna. Pelakuna itu penting. Lalaki kudu nama. Mana eta ngumbar ka mana-mana. Ya mah di mana-mana ge. Cacan aya nu ngepetna awewe mah. Ari nu lalaki ngepet mah geus puguh loba ayeuna mah. Pan ayeuna mah nu awewe mah cacan aya tah. Coba tanyakeun ka si Abah, cacan aya nu awewe mah nu pelakuna teh. Kumaha ayeuna sok naon supaya positif ulah ragu-ragu gitu ari dongkap ka dieu mah. Sok. Mas mama bae. Si bapak baik. Mama bae. Si bapak baik. Mama bae. Ih, si bapak baik. Ari lalaki mah geus biasa, ari awewe mah kan can biasa. Nah, kan udah can biasa. Geus ayeuna mah mama nu nungguan lilin di rompok, si bapak nu koloyong. Ieu mah kumaha nya? Ih, dari awewe mah di mana umumna teu aya. Jadi kumaha ayeuna keputusanana bapana beta bapana. Geus ari kitu mah urang bae pelakuna salaku salakina. Tah, hari geus pak kitu mah siap teu ayeuna syarat-syaratna. Siap, bulan. Tah, kieu syaratna nya. Kieu bawa kaima. Nah, ieu lilina. Oke sampai ka ditu di ieu lilina, seungeut lilina nya. Nah, ieu biasa seutik bade kepot-kepot gitu. Syarat kitu bae nya. Nah, kitu syaratna. Lo laksanakeun kitu. Ya, mohon Bah. Sabaraha amplopna Bah? Geus gampang eta mah. Nu penting mah berhasil heula. Urang kan zamanna bijaksana. Nu penting berhasil heula. Bah juga Mangga itu permios. Mohon mangga. Sok. Enggak. Sing berhasilnya. Ampurasun. Rampes. Hai, kemana dari yuk bae? Ieu waktu nak keliling. Kumaha sih? Dina rundutanana. Bangun. Hudang. Teh nyaho bangun mah hudang. Lain teh ngalumbar tak kunaon. Kalah cari cing bae di dieu mah aya naon-naon. Kasisi tadi tuh ronda. Da bagian ronda. Sok. Adah geuning aya ketua itu aya hansip. Tinggal roda ka dieu. Udang. Siap komandan. Di dia aya kopi eueuh. Disangka teh dipangmawakeun ku komandan teh. Nya hoting ieu mah kalah nanyakeun kopi lain teh pangmawakeun ku komandan teh. Kan atasan kuduna mamawa. Wayahna dirinya selaku hansip kudu mawa kopi ka dieu neang kopi ka ditu jeung di pos.
Ada geuning maneh kalah malik ngatur. Kieu komandan maneh. Kaditu maneh nu neangan kopi. Wati, ayeuna mah ngelehan neang kopi ka ditu. Siap Aya komandan. komandan we komandan ka dieu. Hayo dilaksanakan. Suarta, ari maneh geus kawin encan. Acan komandan, emang kunaon komandan? Sarua jeung aing ge jomblo tekan payu ieu teh. Sarek naha ya nyakeun gawing kitu teh, komandan. Ayeuna pan usum hujan. Dewek teh katirisan. Ari maneh katirisan henteu? Nya jujur urang ge tiris musim hujan kieu mah komandan. Boleh dong kita main-main mempengaruhi si Oti jeung si Wati. Maneh mah diajak ku urang mempengaruhi si Wati jeung si Ici kalahanan kikituan. Masa? Ayo urang jalan-jalan duaan hitung-hitung ronda gitu. Yuk, mana anu ciriga. Geus urang mah karunya kasih Oce jeung kasih Wati keur neang kopi. Geus komandan beuka jujung neang. Dasar bodoh boga anak buah teh. Diajak beberwekan kalah nolak. Bener eta mah. Dahek moal ngan sakedeung beberwekan ge. Hayu udang. Kumaha sih kalangan ulang bae? Hayang mah hayang, tapi ulah era-era mentang-mentang urang komandan. Hayu. Ari mah can nyaho beberwekan ka naon? Aing mah kusing boga anak buah teh. Geus jebrong-jebrong. Teu nyaho model beberwekan. Eta mah baju serwek beberwekan. Hayu udang. Hayu, hayangna di mana? Eta di dinya deket cai ambil bebaring gombahna. Hayu. Da dewek mah nu di luhur, urang mah nu di handap. Hayu. Geus kitu mah hayu tapi ulah lila-lila nya. Nya sauk teh aing mah biasa lagi genep jam, ari lila-lila mah percuma atuh rugi di aing. Geus nama tuh hayu sabarewekan bae. Geus atuh sabarewek lumayan hayu. Karena lamun bagi tanda bahaya Ditiup cenah. lamun geus ketuan kan ieu. Ini bangun sir. Ini bangun sir. Sir gua bangun sir. Ini gua bangun. Ini bangun sir. Aduh, geuningan salaki aing jadi babi. Balik ke Wah, ini goyang-goyang bae yeuh. Kumaha ieu ngadregana? Cenah lamun goyang-goyang kieu bahaya. Tuh, angin-angin bae. Wah. Ieu aya naon ieu? Suara kecembrok itu di mana? Urang ngadinya tadi di mana? Urang tangan ayo. Kayaknya kayak tadi suara tadi kita kayak nama begitu gede. Jangan mah suara babi. Meureun. Yo mudah-mudahan salaki aing teh salamet, rezeki ngalir. Yo ruak peok bae yo lilina. Tuh di hadangan ge katiupan bae. Duh ieu kumaha. Oh iya. Tuh Amina. Ini bahaya kumaha bae. Nah, ini ibu maruragan. Rezeki beneran gini. Duit nama maruragan. Nah, rezeki tidak tangan gini. Tuh, nah, beneran yuk mah, berhasil berarti, yuk. Wah, orang loba duit di aya nama yuk. Berarti itu ngorondong tuh. Itu gini ngorondong tuh. Itu kan kayak bahagia lah. Itu aya babi hayang urang jong kapur sekolah teh. Jong kapur. Wah, bahaya yuk. Gua kayak Iya, naon ya.
Enak nih. Waktu aku bae ih. Enak ih. Ih, enak. Sok ieu teh kudu di pareuman. Bo, kemana hansip geuning teu aya? Bade laporan abdi ya. Tadi ngali babi. Babi. Di mana? Di dia tadi menuju Hollandol. Kayaknya nama babi beneran. Ayo orang tua kadi teh. Tadi teh ka mana ya? Ka mana? Itu keun teh. Kadi teh ayo atuh jangan bilarian. Dasarnya kalau sakit itu bae teh kuat lila. Kalila coba ambulah penasaran kami nah. Ih, Udah kumaha tuh jamat teh hayang-hayang dibapaksa gitu ku komandan. kesari itu mah itu pengarantian di posko, mangka posko bae. Ayo. Babi tuh, babi. Sana. Oke, bawa ke pos. Ayo, bawa ke pos. Bebetkeun. Ayo. Itu kayaknya babi kayaknya babi. Babi. Dari mana istri marana? Tadi teh milarian komandan tapi komandan kemana? Lain ka mana? Urang teh jaga di ditu duaan. Geus gandeng. Tadi urang ngeliling eueuh. Iya buktina, rek mungkin kumaha. Buktina kan? Ya benernya buktina berarti urang teh ronda duaan. Iya buktina kecuali teu boga bukti. Ari mana? Coba tingali. Buka sampingnya, Bu. Heula. Tingali. Ini jama. Ya Allah, Gusti. Waduh. Ulang, mana saha sebenarnya? Ya Allah, Gusti. Kurang ajar. Sok buka. Waduh. Ya Allah. Bener-bener ya. Hayang beunghar kuat kang ngepet. Ieu teh ngaran teh saha poho? Ieu teh mun teu salah mah si Jadul. Si Jadul. Ieu teh. Ieu teh lalaki saha sih? Mun teu salah mah lalakina sahanya? Si Wati teh si Dasar hayang kaya ngepet. Heh, Ngaruwaskeun warga. Yo. Ya Allah. Warga teh laleungit duit ku maneh. Tah, ieu. Tapi ada kan masih keneh babi. Her kurungan sakali deui suga normal bisa ngomong. Hap. Buka. Buka. Ya Allah. Gini cengkrok deui. Dasar babi boki awewe ieu mah. Kadulu awe sembrak-sembrok. Kumaha supaya bisa ngomong ya carana? Inkeun tak hancik di dieu biar nyen teu aman. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nuti kaler, nuti kidul, nuti kulon, nuti wetan. Buktikeun saha ieu jama mangka bisa ngomong, mangka bisa ngaku kana perbuatanana. Mulu ka Malik bisa ngomong. Haye ngomong. Jalma nya. Jama. Sok, ku kami geus diparancahan. Ayeuna mah sigana mah teu nyengkrok deui. Ayeuna mah teu nyenggrok. Hei, ari maneh nu ti mana? Ngaranna saha? Dia nyengkrok dikit. Komandan ieu kumaha carana terakhir ieu? Dia nyengkrokan bae. Aduh, kumaha tara. Oh, inget. Di jalan. Cicing. Sugana mah kudu di jalan sapatu ieu nu jiga cucut yo. Kudu lamun ka ieu senjataan terakhir yo. Kan ambekeun. Keur cicing. Ngomong. Ampun. Tuh kan. Senjata terakhir bener sapatu aing jiga cucut yo. Keur mah meunang pamenta deui ieu teh jiga cucut ieu teh, tapi aya manfaatna. Ampun. Maneh urang di Kidul. Kidul mana? Saha ngaran? Kidul. Oh, Kidul masih bedul. Ngaranna kidul meureun. Ngaranna Kidul. Tah maneh disuruh kusaha ngepet? Kidul. Aduh, Kidul. Ngaranna saha ngaranna? Ngaran maneh saha? Ngaran maneh saha? Jawab. Sigana mah ieu teh ti Gunung Kidul. Cicing. Sapatu nu jiga cucut sakali deui ieu teh meunang menta. Tapi mujarab. Abean. Enggak deui geuning. Ampun. Saha maneh? Ampun. Tuh sapatu juga cucut tuh. Senjata aing tuh. Saha ngaran? Juhi. Oh, si Juhri. Pan maneh teh dagang cilok geuning jadi nang epet. Paingan cilok nararis nemen.
aya nama capeun. Capeun heuh ayeuna mah Mang. Hayu bawa bae ka ditu yuk. Ka desa. Da ieu mah kan Bawa, hayu. pos kamling. Hayu ka desa. Hayu ang dibawa bae. Aya bae obatna teh ku sapatu nu bau cucut. Aja. Cekal kana bisa ningkat deh. Aing jadi hansip teu penasaran. Hansip profesional menangkeun babi ngepet. Yo, ngaranna si Dori menang babi ngepet. Aduh, naik jabatan kayak Ada penghargaan. Iya, bener. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baraya Salembur menyajikan degungan, bodoran, jaipongan, dan hiburan-hiburan yang lainnya. Dan mohon di komen ya, subscribe semuanya. Baraya Salembur. Oke.